Kumaha sakitu pabulu-bulu eta jalmi hayang paheula-heula Allah ngutus malaikat Jibril wa ajin huma itu al-40. Lupa awalnya saha anu ditanya jalma anu maos sahih. Ditanya ari anjeun di alam dunya geus migawe naon? Jawab eta anu maos sahih kaula geus dibunuh dina peperangan karena nyupri karidwan Gusti. Eta jawab saha? Jawab anu maos sahih. Saur malaikat Jibril ari anjeun apalna kana ganjaran maos sahih ti saha? Jawabna cek anu maos sahih muallimika di para alama alimul ulama. Di ulama apalna ganjaran maos sahih. Lajeng kanu mana nyata kanu melaksanakan haji seperti anu tadi teh bahasana ari anjeun di alam dunya geus migawe naon. Saur eta anu melaksanakan haji abdi di alam dunya geus boga haji melaksanakan perintah Gusti nyata teu nyupri karidwan Gusti. Ari anjeun apal kana ganjaran haji di saha? Nyata anger di ulama. Terus eta anu katilu saha jalmi anu berehan sami kumaha ikat terus ari anjeun geus migawe naon keur di alam dunya saur eta jalmi kaula berehan di alam dunya karena nyupri karidwan Gusti Allah. Ari anjeun apal ganjaran dina masalah berehan eta ti saha? Di ulama. Nombok mereka ulama adalah anu seperti tadi. Nu panggilan asa anu nyata jalmi anu berehan asun mana mereka kudu sifat berehan ya Allah tak gitunya sifat berehan berehan balasan kasihan itu keruran kedah begitu. Nah, kembali saja itu tanggung jawab anu parantos di jalan berkurang sadayana. Ayeuna di asasi Ramadan dan asasi saum anu ka-17 dinten. Mudah-mudahan teh hiji dibasian kegiatan kasabaran, katawakalan, jeung nebihan dina perkawis anu mata kabatalkeun kana puasa jeung nebihan kana perkara anu mata ngaleungitkeun ganjaran puasa. Mudah-mudahan urang ibadah urang siangna jeung wongina aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berkina sakit baik kami atur waktu para pemirsa waktu. Nya berkina sakit mudah-mudahan anu parantos dirugikeun senaya manfaat saedana khusus kanggo syukuri anu ngajulikeun anak umum kasadayana ahli pamosa. Mudah-mudahan urang sadaya di pasien kegiatan iman Islam ihsan jeung mental urang sadaya kang melaksanakeun parintahan Gusti Allah. Anu sakawasan urang sadaya kalawan anu ditamtukeun ku Gusti Allah. Da urang mah al insanu yudabiru wallahu yuqadiru, urang mah cuma urusan Allah menentukeun. Mudah-mudahan urang ibadah urang aya dina panampian Gusti Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kalam ditutup wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam rohani atas diberikan, pemudi dan diberikan, jika datangkan sabab wasilah ilmu bikat Tuhan sadayana, ilmu alam manfaat dan maslahat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.